Production. Kacaritakeun aya budak anu kacida peditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum Jang Kasep pasihan Aki tacan emam dua dinten. Waalaikumsalam. Bade naon ya Ki? Aki pepenta ka Abi. Emang Abi injuna Aki? Atuh pasihan Aki Kasep Eueuh. nyapunten we atuh Kasep tong bari ambak ari mamasihan ka Aki mah. Teu lila si Aki indit. Joal datang babaturanna anu ngaranna si Adul. Kunaon jiga nu kesel? Tadi aya aki-aki pepenta kasim kuring. Diusir we da urang malin incuna. Oh. Oh gitu we maneh Koret. Ah bae we kumaha urang. Eta ge baik kumaha maneh. Tapi bere we atuh ari maneh boga mah hitung-hitung sedekah. Ah da lebar atuh neh hese neh duit teh nu mah. Di ka mana maneh Koret? Dasar Koret. Kacida Koretna. Amit-amit. Isukana aya Eis, Inong, jeung Kom anu keur ngomongkeun si Koret di sakola. Hei, ngarannya apa sih kamari tentang si Koret? Emang aya naon gitu? Cenahnya kamari aya aki-aki kata si Koret. Rek minta sodako. Terus kunaon? Tapi teh dibere geura kalakah dicarekan ku si Koret mah. Eta si Koret mah tenteuingeun ka aki-aki teh. Udah si Koret mah sarua we jeung ngaranna Koret. Bener. Ieu teh geus ngagosip maraneh mah. Imas lain ngagosip deh emang kenyataan. Kenyataan kumaha? Eta si Gimana? Datang si Koret jeung Adul nyamperkeun Imas, Inong, Engkom jeung Eis. Naraon marane? aya weh mana emang mereka mulai. Geus, isukena geus parasea. Bener, suka nanti sekarang sayanya udah kesel si Koret mah hanya urusan batur wae. Si Koret mah menikah pisan jalan mana? Bae atuh nong menikah. Geus ayo urang ka kelas ka kelas. Ayo. Saanggeus sakola beres, tuluy kabeh murid bubar. Pas nepi imah, aya aki-aki anu kamari ngatrok deui imah si Koret. Assalamualaikum punten. Saha? Teu nyaho urang keur capek. Punten aling keneh teu ka Aki nu kamari ka dieu. Sahanya? Teuing atuh. Cik minta cai saeutik mah. Eueuh ah, jadi ini. Eueuh. Si Aki milih balik sabari ngecelakeun cai panon. Aya saha tadi jeung ka dieu? Eta tadi aya aki-aki bah. Aki-aki saha rek naon gitu ka dieu? Nyata teuing saha bah di kamari. Menta-menta wae ka kuring jeung capek jeung naon. Emang nyata naon gitu dieu? Cai, minta cai tadi teh. Dibere teh ku maneh? Henteu. Ari maneh Koret kira minta cai kok tadi dibere. Nurun ka sahari maneh. Ngarokeun urang wae. Atuh da bah cara pe kuring teh. Gandeng maneh, tinggalkeun ke tetangga bakal loba ngomongkeun. Di sisi lain, aya si Aki anu keur leumpang balik ti imah si Koret sabari ngomong. Lantaran hati urang nyeri, ku urang didoakeun cing sangsara sia.
Kabar lamun si Koret ngusir aki-aki nu minta cai kasebar di desa jeung di sakola. Nyaan eta si Koret menikah cida pisan Koretna. Kira aja mental cai hunkul. Bukan mental nu dibere cik atau cai mah. Jadi milu masuk kabar si Koret eta. Agak di bawah aja. Ingat Aduh, uyuhan si aduh jadi babaturannya. Sakit aduh membaik hati dan tidak sombong. Meminta kasih aduh memeren dibere cina segala. Aduh ngan saukur gidegan pasrah ningali awewe kitu-kitu teuing ngagibahkeun batur. Tuh, emang mana masih daek jadi babaturana? Teuing atuh ah. Lamun geus kitu embungan si Gana. Si aduh ge lalaki si Gana geus didaekeun. Kumaha di arurang. Korean. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna anu geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak koret. Mau mengeplok di sekolah negeri 2 udah. Jalan itu. Ih, Gitu. Ngawur. Oh gitu aja mana? Pokoknya